Siksaan jero kuburna, digencet liang lahatna, ku tarik gencetanana, nepi ka potong tulangna. Dihuru kuburanana, ku sene banget panasna, dipanggang dina ruhakna, ti berang jeung ti peutingna. Allah ngirim ka kuburna, oray nu banget gedena, Syuja'ul Aqra ngaranna, macokan kana badana. Terus teu aya eureuna, dugi poe kiamahna, siksa poe kiamahna, malaikat nu beungisna. Mawa rante besi baja, panjang 70 hasta, dikalungkeun ka pundakna, diasupkeun ka sungutna, ditobloskeun ka duburna, atuh kacida nyeurina, eta kitu siksaana, jalma taledor salatna. Jibril turun ka rasulna, nyandak wahyu ka nabina, ya Muhammad perhatikeun, wahyu ti Allah regepkeun. Allah moal narimana, ti jalma tara salatna, puasana sodaqohna, teu ditampa sadayana. Kitu deui jeung hajina, wala amalna zakatna, sagala rupa amalna, Allah moal